Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Orasi di saung panjangiti. Kesenian bersifat non-komersil, bukanlah jual beli, tapi perhitungan adil. Ongkos latihan, ongkos hiasan, ongkos ini itu jumlahnya rada lumayan. Ditambah uang saku lipstik oge perlu ongkos ke administrasi, bayar komisi jeung catur, rejeng total jenderal cukup keur meuli truk butut. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam, Tampes. Mangga calik mah. Damang, Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah ya kasumpingan tamu. lawas ti lawasnya Mang Dedi kependak urang teh. Kumaha mah. Abdi teh ieu teh aya kaperyogian saleresna mah. Kumaha ayeuna bade naroskeun? Mang Dedi masih berkesenian Sunda? Atuh eta mah teh pasti masalah kesenian masih keneh istiqomah dina kesenian. Aduh, kumaha tiasa dibantos mah? Alhamdulillah atuh nyaeta kieu abdi teh ieu mah malah pagedang heula we pangintennya bade naroskeun. Upami masih berkesenian mah hoyong Kudu maksad? abdi teh hayang gaduh Alhamdulillah maksa. kumaha Bade nikahkeun pun alo. Iraha. Sakedap deui we tapi abdi teh bade tataros heula bade malah pagedang heula. Nya atuh kedah genre leureuh. Abdi teh bade naroskeun teh kieu upami hargana sapertos kapungkur abdi nganggo teh da abdi mah hoyong anu simpel-simpel ayeuna mah lah. Kapungkur kantos nganggo nya. Mohon abdi teh hoyong anu simpel-simpel, hoyong anu praktis-praktis hoyong sagala ku kaset. Tah sugan we atuh tiasa mirah nya sapertos kapungkur kitu tah Mang. Bade ku kaset deui. Mohon. Sampurasun. Rampes. Tane saya teh pas barang jual ka dia abdi teh ngadangu-dangu kaset-kaset gitu. Itu kumaha ieu teh? Ieu mami teh bade hajat ku kaset. Atuh ku kaset di mah tuh bener abdi mana beuh Mang Dedi. Hayo ku kaset, latihan nu ngapoe, kaset deui kaset atuh mah abdi kumaha nasib. Orsa salaku pelaku seni. Mang Hendi Kumaha? kaset pan muter. Hah? Tah urang teh ulah eleh ku kaset. Otak urang geus sing langkung muter deui. Lieur atuh meureunana. Da rezeki teh lain diatur kudu hajat. Kitu Nya eta atuh. oge. Lamun kitu mah arek nangaben we urang ge jaga bilang mana menghajatkeun budak kawin. Rek hajat Hajat. make naon? Nangaben. Halo. Teu kapalang. Eta mah meureun. Sing alus satu artisna tong kapalang. Halo, eta mah pisah kumahaeun meureun band mah mahal awis. Bisa kumahaeun. Atuh udah gampang ku kaset we. Emang dapol. Tah katitipan eta rezeki parcel ting ti saha buka we Ti saha ieu teh? Nya nuhun atuh nuhun. Mangga dikantun Assalamualaikum. Salam. Teh we Alhamdulillah. Duh, ieu tos aya nu ngirim deui wae. Meni endah kieu ieu bungkusna teh. Naon teh, Mah? Mangnya, saya Mang eta mah abdi teh tos kenal eta mah. Naon ieu teh? Coba ningal. Kan bener leres ieu mah. Abdi mah tos kenal ieu mah tos kakoncara di Cianjur ge kantenan. Ieu mah pari telepat mah
kopi mentari cake. Cobian. Di mana mentari cake teh? Pokoknya mah moal birek deui ayana di sapuntaseun Jogja Cianjur di tengah kota. Aya da pami telepat mah nomor telepon ge upami bade mesen mah cobian ku abdi urang buka coba leres. Kantenan di raosan kumaha masuk. Wah, leres ieu mah tuh tinggal menis sae kieu kemasanana oge da memang pastilah lucu pokona mah gaya pokona mah heg coba tinggal. Kantenan ai milik sadayana nya Tuh tinggal ieu teh sagu kejuna ge aduh raos abdi mah da PF ieu teh mah karaos. Pokona mah moal bosen-bosen nuangna oge. Pokona mah urusan kue mah pasrahkeun wae ka Mentari cake tah tinggal coba geuning ieu mentari cake tah aya kuehna mentari cake tah geuningan. Aduh alhamdulillah. Kengeng teu ieu teh abdi teh hoyong ngaraosan. kantenan ngaraosan. Hatur nuhun ieu Gusti nu agung. Ieu mah atuh da kantenan. Wah. Duh rawasnya ieu kuehnya mentari cake mah pokona mah raja anak kueh lah di Cianjur mah. Moal birek moal gagal da. Jadi kumaha teh mama? Jadi kumaha? Tos disuguhan. Sok jadi kumaha teh teh? Mung abdi teh nya panginten hoyong mun tiasa mah harga nu kapungkur atuh sakieu tiasa teu. Hoyong nanggap kesenian ayeuna tapi hargana kapungkur. Nuhun atuh depan meureunna urang teh tos teu asa-asa deui. Nyawios lah. Lamun keukeuh teh hayang harga kapungkur keun bae. Pemain-pemainna pemain kapungkur, penari-penarian nu kapungkur. Makanya penari ge geus boga anak 4, geus boga anak 5, geus incuan malah mah. Atuh nya meureun ulah kitu-kitu teuing atuh mah. Nah, mungkin hayang kapungkur wae sok nanaon teh. Kumaha kumaha sok. Nya nya kitu mah nya abdi urang di emutan pangintennya ada urang bade lelah sareng pun lanceuk kitu teh. Pokona mah bingah abdi mah. Da urang teh ngalestarikeun kesenian Sunda teh kedah tiasa wae. Ku gaduh alpukah gaduh cara mama hayong nanggap kesenian Sunda ge tos luar biasa da teh. Tos ciri nih ngamajukeun kesenian Sunda gitu. Pokona nuhun pokona mah mudah-mudahan si aya rezekina ge mah. Kieu we atuh nya Mang. Abdi mah bade pamit heula. Bade meuli heula, abdi bade ngemut-ngemut. Nya sugane atuh tiasa harga 1 juta abdi teh. Nah, insyaallah pangitanku abdi hetan-hetan heula magikan kesenian Sunda sapertos kieu mah seueur pisan nayagana, seueur anu narina, nu ngalengserna, jalmina seueur, nu diacukanna seueur, tacan kudu make upna. Mangga tuh mirah teu naon, karena make upna kana tembok gitu kan. Sok. Tah gitulah kayak ku abdi etang-etang heula, kan intina mah nuhun tos naon kitu gaduh tarekah hayang memulai seni Sunda gitulah. Ai nawar-nawar sakitu mungkin ku abdi emutan lah gitu nya. Nuhun atuh di teh isin-isin oge bade pamit. Nya, mangga nuhun pisan. Urang sadayana. Salam ka Caroge, salam. Nuhun, hatur nuhun, Mang. Mangga. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 juta. 1 juta. Nu narina opatan. Lengserna, payungna, bajuna, make upna, latihanana, ongkosna. Ari kieu teh mah da bungah aya, sedih aya, masih keneh aya nu nyaah kana kabudayaan Sunda. Dedeuh teuing Gusti. Obrolan rakyat masih siang orasi.